Bismillahirrahmanirrahim. Jajang Zainuddin Bapak nikahkan anak bapak anu jenengan Anggi Yunian kalayan nganggo mas kawin emas 11 gram ditambah saperangkat alat sholat dibayar kontrak. Tarima abdi nikah kana yang Anggi Yuniar binti Bapak Dede Uman kalayan mas kawin emas 11 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Sapertos diakadang ku Bapak Naib tadi sing janten rumah tangga anu lus panglus runtut raut saudiyunan sapapait sapamanis sabobot sapihanean cik paribasa teh mah panjang punjung lulu kuta jeribunya jak dika salalamina beh riduna mudah-mudahan hidup duaan sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin. Anu serifikasi serifikanyaan serifikadede serifikanyahokeun adat tabeatna margi ari nikah mah nepungkeun dua tabeat nepungkeun dua adat anu saling berseberangan. Mudah-mudahan dipengkeunna tari agama anjeunna tiasa ngawuh rumah tangga beber layar tarik jangkar anu sampurna tiasa menyenak kabagyan khususnya kamu didina kaum keluarga oge kaum urang sadaya insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin.